cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten, ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat diketos lamun aya orkes moal aya nonton moal sebab iman ngajagaan tilu aya nonton diketos pan sareris ya udah aya orkes emang urang di nonton tante berarti impoten iman impoten teu geus kitu